Teu meunang kitu lah. Ente dilalajoanan ku publik, dilalajoanan ku jelema anu bodoh, cek ente. Kan batur bodoh, budak bolon bodoh. Bari keur gawe bari meunang. Ente berarti leuwih pinter, manya ya leuwih pinter dukunganana eleh. Asal lieur kuring wae nu teu sakola luhur lieur mikirna. Bobo ente tina akibat sagala eleh akhirna jadi lieur. Aduh, ieu mah jiga si kabayan ya. Jiga si kabayan ngomong ka batur mata kitu ge pasti boga kepentingan. Ai ente teu boga kepentingan. Pan ente kikituan teh ngomong ngawak-wak nepi ka tolol bodoh teu bisa gawe ka batur bari budak bolon leuwih ka era. Pan ente ge boga kepentingan. Nah kumaha teh ngomong teh sapabelit. Bobo ente si kabayan nya. Si kabayan kadua ya. Aduh, astagfirullahaladzim, naudzubillah, summa naudzubillahi min dalik. Sing inget ente pensiun tina gawe geus tungguan ayeuna pasti moal bisa dipunurkeun, moal bisa dipajukeun, ente bakal pensiun tina hirup nyata maot ngaranna.